Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina pelajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna urang masih diajar ngeunaan biantara. Di lawungan sateu acana hidup atos nongton anut nuju biantara. Kumaha atos tiasa nyimpulkeun eusi biantarana? Biantara atawa pidato teh nyaeta nyarita di hareupeun balarea atawa loba jalma dina raraga nepikeun informasi atawa hal-hal anu penting pikeun dipikanyaho ku batur. Biantara bisa ditepikeun secara langsung, bisa oge ditepikeun ngaliwatan media elektronik seperti radio, TV, atawa internet. Jalma anu ahli biantara disebut orator. Dina biantara tangtu merlukeun teks biantara. Struktur teks biantara diantarana aya bubuka biantara, eusi biantara, jeung panutup biantara. Dina bagian bubuka biantara, eusina salam bubuka jeung sanduk-sanduk anu ngawengku ngahormat kanu hadir, muji syukur ka Gusti Allah, sholawat jeung salam ka Nabi Muhammad, sarta ngahaturkeun nuhun. Dina bagian eusi biantara, eusina nepikeun maksud atawa informasi anu rek ditepikeun dina biantara. Eusina bisa mere beja atawa informasi, ngageuing atawa mengingatkan, najakan, mere pituduh jeung sajabana. Dina panutup biantara, eusina kacindekan atawa kesimpulan tina eusi biantara, sarta sanduk-sanduk deui, diantarana nyuhunkeun dihapunten sarta ngahaturkeun nuhun. Dipungkas ku salam panutup. Basa dina biantara ngawengku tata krama basa jeung mamanis basa. Tata krama basa teh nyaeta aturan sopan santun makena basa anu disaluyuan keluarga masyarakat gunana pikeun silih hormat jeung silih ajenan. Wangun tata krama basa dina basa Sunda aya 2 rupa. Di antarana basa loma. Nyaeta ragam basa anu dipake dina situasi biasa atawa digunakeun ka babaturan anu geus loma. Aya oge basa lemes, nyaeta ragam basa anu umumna dipake nyarita kasaluhureun atawa kanu tacan wawu. Dina biantara tangtuna urang kudu make ragam basa lemes. Dina ngalemeskeun basa bisa dilakukeun ku 2 cara. Anu kahiji nyaeta ngaganti kecap. Ku cara ngabalibirkeun kecap. Contona kecap beteung jadi patuangan. Bisa oge ngaganti kecap ku basa sejen. Contona kenca jadi kiwa. Sora jadi soanten. Kuring jadi abdi. Cara anu kadua nyaeta ngaganti sora. Contona kuat jadi kiat. Nyarita jadi nyarios. Dina teks biantara aya ungkara bobo sapanon carang sapakan. Tah eta ungkara teh kaasup kana mamanis basa. Anu maksudna pikeun ngantepkeun atawa menegaskan eusi anu ditepikeun. Aya oge mamanis basa anu mangrupa panyari wungkul, sangkan anu ditepikeun teh leuwih anteb sarta ngeunah kadengena. Anu sok dipake mamanis basa teh diantarana babasan, paribasa, Purwakanti,
jeung sisindiran. Sakitu pedaran ngeunaan biantara dina dinten ayeuna. Mugia manfaat. Sampurasun.